Ya Allah ya Rabb. Minimal dia punten ya. Pun ketika kuping adan tadi tanya awal ka kuping adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Baca doa. Marhaban bil qailina adla, marhaban bis salati ahla. Ngawilujengkeun suping menjemput eta adan dengan doa marhaban bil qailina adla, marhaban bis sholati ahla. Apal teh sakali deui marhaban bil qailina adla, marhaban bis sholati ahla. Tamun nguping adan teh praktekeun Allahu akbar, Allahu akbar. Kumaha kebetulan teh? Aing mah karek ke bieu eta geus teu apal komo mun balik wadano. Ya kumaha ieu teh? Marhaban bil qailina adla, marhaban bis sholati ahla. Selamat datang untuk urang mah wahai perintahmu ya Allah, yaitu perintah salat. Maka naon fadilahna pahalana anu bakal dipasikeun pikeun jalma nu ngadoa lamun nguping adan. Begitu tadi teh ngong adan tuluy marhaban bil qailin adla, marhaban bis sholati ahla. Saur dina katerangan maka